Sampurasun. Aya kerteg hate ya. Kieu nya. Allah Subhanahu wa taala nyaksian kana sagala katujujuran dina wujud naon bae. Lamun urang teu nyaho kana katujujuran lain jago dina nyumputkeunana, tapi Allah can mukakeun. Ku sabab kitu ulah ngarasa aman ku jalan bohong, licik, ku sabab sabener-benerna disaksikeun ku Allah. Nah, tunggu pasti bakal dibuka ku Allah. Cag sampurasun.